Mitra nuju ngadangkeun dongeng nuju judulna Neangan Bapa karangan Kileksa. Mang Jaya ngaturkeun nuhun terutami ka mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Margi Mang Jaya atanapi tim Mang Jaya official ngupload sadinten 2 kali. Enjing tabu 8, nuhunina tabu 8 nuhun kitu nya. Hatur nuhun kalayan atas nami admin sareng kru di Mang Jaya official. Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingan. Mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official biasa dianggo hiburan. Kitu nya para wargi sadaya, gitu. Aya cara para wargi sadaya kumaha ieu trasna? Trasna mah mangawe badungan. Namun kade ulah lali nu teu acan wae subscribe ditoe subscribe-na. Sareng loncengna para mitra sadaya nu bade ngabagikeun dongeng ka wargi-wargi nu teu acan uninga maka bagikeun bae. Anu bade komentar naon bage. Alhamdulillah katampi margi hiji tanda jen mitra atuh cenah hartos nama hoyong sangkan dongeng ieu naon teh teras ayana kitu nya. Atanapi teras aya gitu Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Maka carios nyambung judulna Neangan Bapa karangan Kileksa dina bagian ke-35 urang teraskeun wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Kileksa. Ayeuna nincak bagian ka-35. Mangga wilujeng ngabandungan ieu dongeng sareng kumaha salajengna. Sabada anggara harita teh ngilu ka Aki Sura di mana anjeunna nuju dipeuseuh, diwarah ku ilmu panemu, dibere jampe pamake, pikeun ngahareupan kahirupan anu sakitu berat. Mangga urang sami-sami bandungan dongeng carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Kileksa dina bagian ka-35. Para mitra kaum dang, harita Nyi Saerah oge dicecehan kawas anggara. Teu aya pisan bedana geus rengse Nyi Saerah mundur ngusap beungeut bari narik napas panjang. Bral geramiang teangan pancuran. Mun mangi prak geramani tata carana sakumaha nu geus diterangkeun tadi. 7 pancuran kudu jajeg ulah kurang ulah leuwih, sing husu sing buleud kayakinan sing kuat nahan gogoda. Cek Aki Sura mungkas eta kagiatan jung Nyi Saerah jeung anggara nangtung tuluy tarurun kaburuan. Nangtung sakedeung diburuan silih teuteup kawas nu embung pajauh. Tapi amanat Aki Sura geus jelas nu duaan teu meunang bareng, kudu masing-masing tujuan. Erah, urang silih doakeun we mangka hasil mangka lancar. Ulah aya halangan harungan, cek Anggara. Wilujeng angkat Kang Angga. Duanana Malik anggara kakulon Nyi Saerah kakalet, rek ngajalankeun tugasna sewang-sewangan. Nu lempang bangun tenang dipilih ku sora jangkrik dijajabkeun ku sora gaang dibarengan ku angin peuting nu ngahiliwir. Langit lenglang taya aling-aling bentang baranang pating kariceut. Nyaksian nu rek kapancuran, lalai badot pating kalayang kalong pating gayabag sakapeung kadenge sorana mata keung. Nuduaan beki pajauh tungtung geus teu bisa silih talingakeun. Masing-masing ngajugjug kana pancuran, rek ngabang ngabungbang. Bulan purnama moncorong ti beulah wetan ana disidik-sidik, cahyana bentang rada rumeuk kasilep ku cahaya bulan. Cungungung anjing babaung keak-keak sada Korea ditema ku manuk gagak. Harita teh para mitra bet kawas anu ngalinur wanci peuting di sarada. Tapi najan mata keung jeung sieun ge pikeun anggara mah teu matak jadi panghalang. Jongjon lempang maju ngulon, ngajugjug ka hiji lengkob anu ceuk beja loba pancuran paranti mani urang lembur. Muga-muga memeh wanci subuh geus rengse 7 pancuran. Kitu ceuk hate anggara bari tuluy lempang mapai jalan jajahan. Sakapeung norobos motong kompas, kukurusukan di kebon eurih teu kagok teu sing da caang bulan.
parat kebon eurih anyog ka sisi sawah tuluy lempang mapai galengan sawah. Geus kitu jog anyog kanu harada hieum. Kadenge sora bangkong harita teh para mitra sadaya pate malanjeng baturna. Reg angara eureun heula luak dieuk bari ngadedengekeun sugan aya sora cai nu ngocor tina pancuran. Tapi teu aya ukur angin nu nebak dang daunan. Anggara lempang deui. Gok ka sisi balong breh aya tampian. Buru-buru disampeurkeun tetela pancuran caina ngagolontor pikabitaeun. Alhamdulillah hiji pokna bari tuluy ngalaan pakaian rek mani nu mungaran. Karek digog cingogo ujug-ujug cikikik aya nu nyengseurikeun sora teu puguh sakapeung asa jauh. Sakapeung asa deukeut atuh puguh anggara jengkel asa diheureuikeun. Ngan untung kaburu inget kana papatah Aki Sura. Kumaha karep teh. Aing-aing sia-sia ulah rek silih ganggu barina oge urang hare-hare hirup we naha. Cek anggara tuluy ngucurkeun dampaleungeun wudu heula sakumaha ceuk papatah Aki Sura. Sanggeus rengke syarat-syaratna brus anggara mandi. Kokosok mending usai kawas nu rek dikawinkeun. Harita cah teu can ngarasa tiris kuat keneh lila mandi. Geus kitu tuluy hanyat rap make baju deui jeung calana. Jung nangtung sarta init deui neangan pancuran sejen. Lempang mapai-mapai tamakan balong. Barang tepi ka hiji tempat kadenge nu pating kucuprak jeung aya nu disada. Sora cai pating saleor kawas nu diubek. Anggara panasaran hayang sidik ka eta tempat. Tuluy ngeteyep ngadeuketan barang breh aya nu keur ngubek balong. Dua jalma di baju hideung kucuprak. Para mitra gapruk ngarungkup lauk kurang ngapleutik. Kudibeg kep ditewak kana breh teh. Mayang lauk emas inungna meuni sagede bitis kolomang blus kana karung tuluy neangan deui bari rarat-reret. Masya Allah geuning ieu nu maling lauk. Kumaha geus kieu ye naha antep atawa betahkeun kitu. Mun diantep aing dosa sabab sarua jeung mere lolong kerang kana kajahatan. Mun ditewak tangtu ngaganggu kana niat aing bisi kaburu beurang. Kitu ceuk hate anggara bari mikir dibulak-balik. Dibeuweung dieutahkeun milih-milih pilampaheun. Ras inget deui kana papatah Aki Sura. Yen elmu nu kapibanda ku manehna teh kudu mangfaat pikeun dirina, mangfaat pikeun balarea jeung na deui kudu bisa ngabasmi kajahatan, nanjeurkeun keadilan. Ras deui yen elmu teh kudu diamalkeun, lamun elmu teu diamalkeun sarua jeung tangkal nu taya buahan. Mending keneh newah keula bangsat ieu lantaran karunya kanu boga balong. Baelah ngabungbang mah teu ayeuna sugan engke. Kitu putusan nu dicokot ku anggara tuluy singkil. Bibir kunyam-kunyem mapatkeun lapad nu karek apal teh, tapi langsung diamalkeun harita. Katayep leumpang ngadeuketan nu keur maling lauk leumpang ati-ati naker. Bisi kanyahoan ku bangsat nu rek ditewakna. Sraog ka sisi balong anggara mikir kumaha carana newak bangsat. Lantaran aya dua lamun nu hiji katewak nu hiji deui mah tangtu kabur. Da moal bisa newak dua sakaligus. Rek dibongohan wae kitu. Ceuk anggara tuluy ngeteyep deui ngadeuketan nu keur dodongkoan sisi balong. Harita teh ku anggara ditalingakeun di ala bongohna. Gapruk bangsa teh ngarungkup lauk kudibeg. Lauk abrug-abrugan harita keneh. Ku bangsat dikodok kep ditewak gede di para mitra laukna teh. Dipayang dibawa kana karung blus diasupkeun ari anggara ngaragamang kana ranggap teh. Harita teh terus nangtung dina kalangkang tangkal buah. Teka catur ku bulan, teka caangan ku bulan atuh teka ciri ku bangsa. Barang lol si bangsat kadinya maksudna merek nyokot di ranggap. Hiu kapruk dirungkup ku anggara didadetkeun para mitra sina diuk dina cai balong. Sadar aing tulungan, cek eta bangsat gegeroan ka baturna menta tulung. Atuh mending ngarenyag baturna oge ngareret ka palebah datangna sora. Tapi kalah ka ngahulang da teu nenjok baturna poknanya. Hah? Kang Bani? Di mana Kang teh? Kitu pokna da teu nenjok ka baturna. Ieu. Karungkup kurangap. Karungkup kurangap aneh teh. Na kumaha teh? Cek satara bari ngadeuketan. Manehna bari mamawa kecrik barang sroget colohok bengong nenyo baladna dirungkup kurangap didadetkeun ku anggara. Ngan anggara teu katenyo ku si satara. Para mitra kaum dang. Harita satara tuluy nyarita. Cicing kakak.
Kuing urang tulung aja. Ya ranggap kurang ajar ting make wani ngarungkup jelema. Kitu cek Satar. Tuluy nu kecerik dina tamakan balong teu jauh ti Anggara. Atuh top dicokot tuluy di bebener. Kawas rek ngarungkup lauk barang kodomang. Si Satar ngarongkong kana ranggap gabruk dirungkup ku kecerik beunang pisan sakabehna atuh mendingan gebeg Satar teh. Alah Kang. Uing aya nu ngarungkup ya. Aduh. Kumaha jadi poek. Cek Satar manehna uyup ayap neangan pamuntangan. Malah mah ti kada uti kudawet ku jubar labuh di balong kerep ngalelep rong heapan. Heuleut ari Anggara ti loba omong tali kecirik dicangredkeun kana tangkal jarong. Nu aya nu jadi di sisi balong. Leos ini teu malire deui ka bangsat dudua. Heuleut sawatawara waktuan Anggara anyog deui ka sisi balong. Didinya aya pancuran meninga golontor Anggara cucul-cucul tuluy mani kawas tadi paranti tarapti jeung ati. Geus kitu mah leumpang deui neangan pancuran sejen. Kaparengan teu hese da nya didinya mah loba pancuran. Atuh brus kawas tadi mani kitu jeung kitu we nepi ka genep pancuran. Tapi barang rek namatkeun asa hese neangan pancuran teh. Anggara geus kalayang koloyong neangan pancuran katujuh geus cape leumpang awak geus ngadeg-deg kabulusan. Gadon roktok leungeun ngaleper jiga nu lilinieun. Kamana neangan hiji deui ye? Mangkan geus tiris. Ya awak ni baal kieu ceuk Anggara. Bari tuluy leumpang deui panon rarat-reret sugan manggihan pancuran, ceulina teu sirikna rancung-rancung bisi aya sora cai nu teu kadeng. Anggara tanggah bulan geus mulon red kawetan aya nu nyengcela. Horeng bentang timur geus bijil. Cirining geus tepi kana wanci janari ngagayuh ka subuh puguh Anggara teh bingung sok sieun teu manggihan deui cai. Harita Anggara tuluy leumpang deui. Leumpang rada gancang teu malire kana kacape. Teu mikirkeun kana katiris berkah ari kayeng mah geuning perang tu pareng cenah para mitra. Jawa teh ka hiji tempat. Jauh ka ditu jauh ka dieu teu aya balong teu aya sawah ngan aya lengkob. Yuh kurungkun haur cucuk meni gereng. Didinya aya sirah cai ngocor make pancuran paranti marani para patani nu balik ti sawah. Alhamdulillah geuning teu burung mangi. Cacap ciga nama cek Anggara ngomong sorangan teu asa-asa. Baragadal ngalaan pakaian tuluy muru pancuran. Barang rek abdas cikikik aya nu nyeungseurikeun sora nangirung mata kukurayeun. Meniha maramitra. Eta sora meni bangun rangu. Rai bulu punuk Anggara muriding red ka kenca red ka katuhu taya naon-naon. Setan teh ngagoda wae. Kitu cek Anggara. Buru-buru mapadkeun lapad ti aki sura cikikik deui aya nu seuri. Asa beuki deukeut ka Anggara padang direret aya nu nangtung deukeut. Pakaianana anu namru dina batu. Eta makhluk molotot ka Anggara buuk ngaring kiwik leungeun rangwas baju bodas jiga jubah. Tapi aneh ngagantung teu napak kekelebetan katebak ku angin peuting. Masya Allah aya wae hayang ditampirin sia ku aing. Anggara para mitra nguyup cai sacukupna tuluy disebrotkeun ka eta makhluk kocak makhluk ngajerit bangunukannya nyerian. Les ngiles teu katenjo deui jirimna tapi sorana kadenge keneh ditemalan ku sora anjing nu babaung ti kajauhan. Anggara ngarahuh narik napas brus mandi semurusuh. Tapi keur jongjon kitu ujug-ujug aya nu ngagarapak kana sirah cai. Hari direret aya entog bodas huluna ceuceulegegan. Jangjangna meber sigarek nyamer ka Anggara. Wik. Kok. Entog disada aneh. Henteu hos-hosan tapi ngawik-wik pikasieun. Malah mata kukurayeun para mitra meni maruringkak matak maruringkak bulu punuk. Anggara lain sieun kalah abak. Asa digoda ku makhluk jung nangtung. Kop kana batu segede peureup pedawar entog di baledo gluk keunap kana dadana. Karapak hiber bari nyamer ka Anggara, lep Anggara ngelok. Siuk nu nyamer luhureun sirah. Anggara rada ngalenyap tuluy malik ka tukang. Ana breh entog teh ngagedean. Rupana angger bodas, matana semu hurung, molotot harita teh ka Anggara. Para mitra anu mulia, Anggara harita tuluy nyarita. Kurang ajar, nyaan ieu mah ngaganggu ka aing. Awas ya, ku aing moal dibere ampun. Cek Anggara tuluy ngarawel regang haur. Dipiteskeun sarta diparancahan,
Lapad ti Aki Sura dipake geus kitu hiu peleuwer dipake maledog entong siluman. Hiu kadenge meningah hiu kawas tumak nu dilempagkeun. Beres kana janjang entog. Parat nepi kananceb kana taneuh. Entog gagara pakan hayang leupas tapi teu bisa. Jangjang nap ageuh dipaku ku regang haur kana lemah. Geus kitu mah Anggara jongjon mani teu luak dieu. Teu mikirkeun itu ieu barang rengse mani ngong sarasoda nu adan. Kadenge atrana keur asa nyerep kana ati sanubari padahal nu adan teh jauh di pilemburan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ceuk Anggara tuluy make deui pakean. Gancang abdas, geus kitu rurusuhan balik hayang geura tepung jeung Aki Sura. Di wetan katemong pajar geus bareng ngalingkupkeun jangjang peuting. Ayam jagoraong kongkorongok mapab pajar nu hibaranya angan buana. Anggara lempang gancang celeng-celeng luluncatan. Nu akhirna anyog ka imah Aki Sura bus katepas. Assalamualaikum, pokna bangun anu teu sabar. Panto disurungkeun lalaunan berai muka da teu ditulakan. Ana breh ti Aki Sura keur ngajemprak sila ipis nyeh imut. Bingah ningal muridna nu geus datang bari marah mai. Sabada ngajawab salam pok nanya ke Anggara. Waalaikumsalam, kumaha jang Angga jajeg 7 pancuran. Alhamdulillah jajegi bari gek diu kareupeun guruna. Syukur pisan. Tapi Aki teh can teteg hate nyi erah can datang. Cek Aki Sura bangun hariwang. Lantaran incu namah can mol-mol. Heuh. Kumaha tuh ki teu kedah disusulan ku abdi? Teu kudu sakedeung deui datang jiga nama. Rahuh Anggara narik napas panjang. Pikiran jadi teu teteg munyi saerah can datang tapi teu bisa majar kumaha. Sagala rupa gumantung ka Aki Sura nu jadi guruna. Barang keur ngahulang kitu, ngong nu uluk salam Anggara jeung Aki Sura ngajawab meh bareng. Bari ngareret kana panto berai panto muka breh nyi saerah menimu cicin. Buuk baraseuh pakeannya kitu keneh katara beungeut narada genteul katirisan. Tah, geuning geus datang. Kumaha Nyai? Ceuk Aki Sura. Alhamdulillah ki jejeg 7. Nanging rada tebih dugi ka elat wangsul lami di jalan. Bari gek diu. Dua leungeun diadakeun kana dada ngarah radahan. Geura disalin urang salat subuh berjamaah. Mangga ki. Nyi saerah cengkat bus ka kamar narek disalin. Kitu deui Anggara manehna disalin ku baju bersih jeung garing. Make sarung jeung kopea. Tekung silila 3 jalma geus ngalakonan salat subuh berjamaah. Aki Sura jadi imam, Anggara jeung Nyi Saerah makmum. Geus kitu mah wiridan babarengan husu jeung daria teu mikirkeun itu jeung ieu. Teu karasa di luar mah beuki caang. Di wetan ngempur cahaya panon poe nu karek nonghol. Dipapag ku recetna sora manuk bangun galumbira naker. Mapag sang surya nu satia nyaangan buana. Mere bagja kasakumna makhluk hirup nu kumelip di alam dunia. Berai cahaya sumirat nyaangan buana. Dang daunan caricing kapoyanan semu seger. Cai ibun ngagarenang pating gurila pelir mutiara. Anak kaoyag ku manuk hiber borelak celik ragrag ningang lemah. Jujukutan bararaseuh ku remis angin. Ku cai remis para mitra angin keur lalar rasana remis remis. Ay remis. Satuan harmis. Ieu mah remis. Angin keur lalar manuk-manuk teu bosen disada patemalan jeung pada baturna. Dina kaayan kitu Aki Sura cengkat ret kadua muridna. Nu sarua can wani incah di tempat wiridan sanggeus cungcong munjungan tiluan ngariung. Ujang Nyai, ayeuna Aki teh rek nanyakeun, naon bae nu kaalaman peuting tadi cek pek jang angga heula nyarita. Mangga kieu lalakonna teh. Barabat Anggara ngaguar pangalaman peuting tadi di tetek taya nu kaliwat. Geus kitu pok nanya ka Aki Sura. Tak kitu pangalaman abdi teh kieu nanging kumaha tinakan abdi teh nah henteu awon kitu ki. Halus. Halus pisan. Ngan hidup kudu wani tanggung jawab, hidup kudu balik deui ka tempat-tempat nu tadi. Bangsat nu dua kudu dibukakeun deui sabab ku jalma sejen moal kapangi.
Kula warga Nabi Silengiteun ngantang tu sameme dilepaskeun kudu didasar disadarkeun heula. Sangkan kalakuan kitu teh teu dipilampah deui ku manehna. Mangga ki ngeunaan entog nu dipaseuh kana bumi eta ge kudu dilepaskeun. Sabab manehna moal bisa leupas mun teu dilepaskeun ku hidup. Ngan omat ulah rek jail kaniaya ka papada makhluk kudu silih pikanya. Ulah rek neteuli da itu ge boga hak pikeun hirup. Saat teh sayanya teh ki Anggara penasaran. Teuing atuh meureun dedemit di dinya. Tangtuna ge nu cicing disirah cai. Jurig teh apunten ki. Ari ngaranna mah rek jurig rek nanaon ge kumaha karep. Nganu jelas mah urang teh kudu percaya yen makhluk teh rupa-rupa aya jin aya manusia, aya malaikat, aya iblis. Nu sidik katenyo jirimna nyaeta manusia. Ari jin malaikat jeung iblis mah makhluk gaib. Teu katenyo ku panon manusia sacara lahiriah tapi yakin makhluk teh aya. Da sami ciciptaan Gusti Allah. Ning telanggasnya ki ngaganggu we ka manusia. Hehehe teu kudu aneh jangan. Pangbageurna mah jin, babandinganna teh pangbangorna teh manusia. Jadi pangbangeurna jin teh sarua jeung pangbangorna manusia. Nu matak jin mah resep gaheureuyan ka manusia. Nu matak urang kudu waspada sing eling ka Allah nu nyiptakeun manusia jeung jin. Anggara ungut-ungutan. Manehna rada ngarti ayeuna mah breh aya ilham pok nanya deui ka Aki Surat. Ngaso heula para mitra. Rame ieu para mitra dongeng teh Aki Surat tos jumarios nya. Ngaso heula para mitra. Para mitra kaum dangu. Anggara ungut-ungutan manehna rada ngarti ayeuna mah breh aya ilham pok nanya deui ka Aki Surat. Upami kitu mah ki jin oge bisa diwawuhan, bisa dijieun batur ulin panginten. Bisa diajak badami kumaha mun abdi wawuh jeung jin ge namun naon-naon hehehe salah yang angga alus we nu ayangan omat ulah dipake kanu teu puguh bisi mandawa ka diri pribadi pikeun nyangreudkeun tali mimitran mah jeung bangsa jin gitu naon-naon tapi naon tujuan hidup teh cek Aki Sura bari neuteuk yang wawuh we atuh mun geus wawuh tangtu aya tujuan meureun nu sajenya. Mohon sugan we upami abdi kaselempok bisa dipentaan tuluy. Bisa kitu ge bisa pisan. Tapi kahade ulah salah niat. Menta mah tetep kudu ka Allah. Mun menta kasalian ti Allah musyrik hukumna eta teh ngaruksak keimanan urang. Ceuk Aki Sura Daryana. Abdi mah moal mi Gusti ka bangsa jin ki tapi rek dijieun babaturan we. Supaya bisa silih tulungan, bisa silih belaan. Pan saur Aki ge manusia teh langkung mulia batan makhluk sanesna. Dan tentu aya lepatna upami manusia marenta ka jin ge sanes. Teu naon-naon asal keur pagawean nu hade ulah pikeun kajahatan. Kahartos ki kahartos, Anggara ungut-ungutan. Tah ayeuna coba hidup geura laporan. Nya kumaha pengalaman penting tadi teh? Aki Sura ngareret ka Nyi Sairah nu teu tatali jempe bae ngabandungan obrolan Anggara jeung Akina. Mangga Aki, da abdi gaduh pengalaman aneh nu samemehna teu kantos karanapan. Wengi tadi abdi mendak jalmi sapotong semet cangkeng kaluhur. Awakna di bajuan buukna panjang ngarumay. Istri jiga nama da benten keuretan beungeutna. Nanging teu ngaganggu ukur nemongan sakedap. Lajeng dina pancuran nu kalima menak bangkong segede anak muning, matana bolotot segede kalapa gading, disada ngagerem handaruan mata katorekan. Dina pancuran katujuh caina teh ngadak-ngadak ngalih, nu tadina ka kuping nyurulung teh beta teu aya soraan, ngalih jiga minyak kalapa. Abdi teh nuju kagok naker ari rasana robah, asa langkung tiis meni asa nyerep teh kana sumsum balung. Tah mung sakitu pangalaman abdi maki. Naon eta teh hartosna? Nyi Sairah penasaran, mencerong ka Akina ngadaguan jawaban. Nuhun, syukur alhamdulillah. Geuning najan loba gogoda oge teu burung lancar kalawan hade.
Salamet taya kuciwana alus tete pertana hade nyai. Ari nenyo jalma sapotong eta teh hiji lama. Yen manusia nu kumelenang di alam dunya can kabeh gembleng manusia. Aya keneh nu can jejeg ka manusiaanana. Masih keneh kacampuran ku sifat-sifat sato hewan. Ari bangkong gede eta teh hiji lamang pikeun hidup. Yen di dunya teh aya wae hiji hal nu luar biasa, nu teu akur jeung umum. Mahiwal tinu loba, upana wae bangkong nu umumna sagede bangkong. Moal aya nu sagede anak mudi. Kasakten jeung pangabisa umumna rata-rata sakitu, tapi teu mustahil mun aya nu leuwih ti kitu. Muga-muga hidup dipaparin kaistimewaan ku pangeran, dipunjulkeun dina salah sahiji sifat anu hade. Sedengkeun cai anu robah sifatna, leungit kabiasaanana eta oge hiji simbol. Yen makhluk Allah teu langgeng dina mangsana ancur bakal ancur. Dina mangsana robah bakal robah, apan ceuk syariat nama ngocorna cai teh kitu. Munyuruh rada luhur sok aya wae sorana, boh nyerelek boh nyurulung, malah cai gede tampulana nepi ka ngaguru. Tapi hiji mangsa Allah nembongkeun kakawasaanana, cai anu sifatna kitu bisa ngalai kawas minyak kalapa. Najan nyurugna luhur moal aya soraan, ieu teh disebutna cai hees. Kajadianana sok tengah peuting atawa tara kapangih ku samarang manusia. Biasana ukur ku jalma nu kawenehan, ciga hidup peuting tadi. Syukur alhamdulillah hidup geus meunang simbol-simbol nu aneh, nu samemehna dianggap mustahil. Tapi ayeuna mah kanyahoan kalaya nyata ku diri pribadi. Tah kitu hartina mah nyai, muga-muga hidup sing bisa ngalenyepanana sangkan ka alam manfaatna, bisa dipake padoman hirup ku hidup. Atuh jadi pokok nama hidup teh kudu waspada. Yen manusia teh teu bener kabeh, aya wae nu jahat jeung telenges. Sabab wujudna wungkul manusia sote. Ari jero-jero nama aya anu memang kasandingan sato hewan. Kadua, hidup bakal mangihan hal-hal nu liwar kabiasaan. Bakal manggih keanehan, boh nu aya dina diri hidup, boh nu kajadian dina diri batur. Atuh katiluna hidup sing inget kajayaan hiji manusia aya watesna. Dina hiji mangsa bakal tepi kana akhirna. Nyumponan janji Allah yen makhluk mah keuna kuruksak, keuna kurobah. Lantaran nu langgeng mah iwati zat nu maha kawasa. Dah kitu era. Datang abdi teh kedah kumaha atuh aki. Nyi Saerah can pati ngarti panon mencerong ka aki Sura. Engke ge bakal ka harti. Engke ge bakal ka harti jeung bakal karasa manfaatna. Ari sabab dina diri hidup bakal aya parobahan nu kacida geunyeuleuh. Kacida bedana jeung kanyataan bakal aya kajadian nu di luar kabiasaan nu samemehna teu kaingetkeun. Muga-muga sing jadi kanyataan. Nyi Saerah ngahuleng anger can ngarti kana maksud omongan aki Sura. Tapi teu wani nanya deui da geus dijawab kitu. Yen engke ge bakal ngarti sorangan. Ar ngara pok nanya deui. Aki abdi Nadawi di bade mios nyusul nu wengi tadi. Hoyong terang kana nasib dua bangsat, hoyong terang kana entok bodas nu dipaseuh kana bumi. Beral biramiang. Ayeuna mah najan rek duaan gejig bae ngan omat ulah kamalinaan. Kudu buru-buru balik. Sabab hidup can tamat ngulik ilmu, aya keneh ilmu aki nu can turun ka hidup duaan. Aki Sura ngidinan, anggara menimarah mai bunga. Nuhun atuh ari kitu maki permios. Anggara seuri leutik hate buya bunga, red ka Nyi Saerah nu direret surti. Abdi ge bade ngiring Kang, nama tuh. Namun kaditu kade sing waspada, cek aki Sura bari imut. Nyaan bungahna lantaran murid-muridna layut naker sarta geus barisa narima pangajaran ti manehanan. Para mitra kaum dangu,
Sanggeus menang Paidin ti Aki Sura Anggara jeung Nyi Saerah turun kaburuan. Gandeang lalempang rek ngajugjug ka balong nu dipake ngerem dua bangsat nyatana Satara jeung Bani. Leok mengkol ka kenca mudun mapai jalan satapak kenca jeung katuhu ngabadeg jukut bau anu jeung sintrong. Daun pating aroyang kadupak kudu ngaliwat. Beras kasisi sawah dua nana lempang silih cekelan kawas budak keur arulin. Kang Angga palih mana bangsat nu dua teh? Uka teuing da teu sidik tempatna. Ngan sidik mah di wewengkon itu tuh nu loba balong jeung pancuran Anggara nunjuk. Kumaha laukna? Teu diganggu meureunaan aya keneh we dina karung. Nya anya kasauran Aki teh yen manusa teh aya keneh anu can gemleng ka manusaanana. Buktina aya keneh we jalma nu laku lampahna jiga saero. Bat ngalalauk tengah peuting teu malire yen eta teh milik batur jeung teu mikirkeun kana dosa. Aki ge moal pati mati sasauran kitu mun teu aya jeung buktina. Malah aya nu leuwih parna batan bangsa. Pan aya manusia nu tega megatkeun nyawa deungeun teu karana aya pasal. Pan eta teh manusia nu teu boga rasa kamanusaan alah batan ti sato hewan. Temal Anggar. Larasnya Kangnya anak kitu mah nu mateni pun bapa sareng pun biang oge. Ngan wujudna wungkul manusia da jero-jero nama sato. Malah leuwih jahat batan sato. Kurang ajar mun ayeuna kapanggih moal teu dikakesek ku abdi mah. Nyi Saerah beuki kaduruk nafsuna. Asa ceuceub jeung deukeut beuki seukeut. Ceuceub beuki seukeut ambek kanu geus mateni kolotna. Ulah diemutan teuing anggap we kacilakaan. Sabab takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disingklar papasten Gusti Yang Widi. Bagja jeung cilaka manusia lain urusan urang. Tapi aya dina kakawasan Allah. Jadi nusanya nama ukur jalana wungkul. Buah eta teh geus tepi kana waktuna. Yen sepuh erah kedah maot ku jalan kitu. Anggara rada meper amarah Nyi Saerah bisi mata ka ngahurung ngaduruk nafsu. Laras Kang, maot mah banda manusia moal aya hiji manusia nu bakal bebas dina maot. Da Allah parantos janji yen unggal makhluk anu nyawaan bakal ngalaman maut. Ieu teh tos bukti janji Allah tos katingal aya buktosna. Nanging abdi mah henteu hanyelu kudu maot nanging teu raos we ku tinakan eta bangsa nu tega mergasa indung bapa abdi. Janten nu diemutan ku abdi mah sanes maotna nanging jalana maot. Waktosna see para mitra rupina dugi ka dieu heula carios nyambung judulna neangan Bapa Karya Kideuksa. Mangga wilujeng kantun kasadayana permios.